Carpon Girimis teu bae raat karya Dian Hendrayana. Asa geus peuting pisan girimis can bae raat, basa lilir teh kareret adik kuring keur ngajanteng deket jandela. Hordengna bangun ngahaja disingraykeun, meureun ngarah laluasa nyawang kaluar. Leungeun katuhuna bae nyampai kana sariksik. Najan teu pati caang cahaya lampu ti tabeh buruan wasa netelakeun yen adik kuring keur alum ngungun. Ti peuting kamari keneh adik kuring puguh bangun meunang pangabetah dina peta nu kawas kitu. Utamana mun mangsa peuting lantis ku girimis cara ayeuna. Manehna sok ngajanteng deket jandela nyawang kaluar. Kituna teh sok bari ngembeng cimata. Hiji mangsa mah kungsi di deketan, laju ditanya, "Naha kunaon?" Jawabna teh, "Majar keur ningali apa." "Hawa tos, apa kahujanan di buruan?" omongna. Diteuteup deui manehna bangun enya nu keur betah nyawang ka buruan nu majar apa keur ngajanteng lebah dinya. Sok lila kituna teh. Eta bae memeh girimis raat mah. Bangunna cadu teuing kudu gancang lugay tina deket jandela geusan muru pangsarean. Ari peuting ayeuna, adik kuring geus ngajanteng deui deket jandela. Lebah pipina ka tembong bae aya nu ngagurilap sasaci mata, nu ngamalir taya reureuhna. Girimis di luar can keneh bae raat. Pirajeuneun kuring turun tina pangsarean, tuluy ngadeuketan muru manehna. Sareretan ge laju katagen. Lebah juru panonna aya keneh sasaci mata, ngeyembeng bangun nu ngadago limpas. Ti mangkukna mula teu kalis ku dipeberah jeung dililipur. Ngungunna teh bangun nu taya anggeusna. Tuda enya sarerea ge taya nu teu ngarasa duhulang. Basa apa nilar teh, "Teu gering teu lungse ieu, apa bangun leah dipundut ku nu kagungan." Bari calik keur ngariung bala kecerakan, sautas sembayang magrib. Apa rubuh ngarumpuyuk. Kungsi neuteup ka sarerea memeh enya nilar sabada ngucapkeun lapad Allah. Lah diteuteup deui teh adik kuring anteng bae moncrong ka buruan. Ti tadi ge da teu sing aya sasaha, ari lain tangkal jambu jeung pagar besi mah. Tuh najan enya lampu ti tabeh buruan teu caang teuing ge, puguh sidik teh sasaha atawa sugan aya nu ngadon ngulampreng rumingkang. "Hawa tos, apa kahujanan di buruan?" omongna deui. Emak nu kitu teh deui, ti saprak apa mulih tea, emak mah taya pisan kaberagan. Meh saban waktu emak kudu wae bedah cimata. Tuda ge apa ngerelekna dina lahunan anjeunna pisan. Malahan emak ku anjeun bangun enya ngiring ngedalkeun lapad Allah. La ilaha illallah. Bet temahna emak. Sok rajen ka tembong numpi ngalange di kamarna. Apa pareng dilongokan mangsa usum dahar, walona teh can hararayang atawa malik mariksakeun naha kuring jeung adik kuring geus dahar atawa acan. Leuh, di luar girimis kalah ka asa beuki kerep. Sawareh mah sawer pisan kana kaca jandela. Sora seahna bet sada-sada talatah apa ti kaanggangan. Masing leuket bebekelan ibadah keur bawaeun mulang. Ari direret, adik kuring kalah ka enya ngagukuk cimata. Limpas cara di hujan di luar nu murubut sanggeus bahe ti luhur langit. "Kunaon apa teu keur saeun lebet ka bumi?" cenahna teh. Diserangkeun ka buruan,
Cara tadi da puguh taya sasaha. Kalah girimis beki lila beki kerep wae. Adi kuring anteng keneh ngajanteng deket jandela. Leungeunna beki pageuh ngaranggeman sarigsik. Tur kapireng deui ingkahna beki rosa, inghakna beki rosa wae. Sakapeung tembong obah tak-takna tina nahan piceurikeun nu boa pohara kacida. Teu lila tina kituna manehna malik neuteup ka kuring mencrong salila-lila. Kunaon da apa teu disina lebet tuluyna teh. Kari kuring nu batih hemang diserangkeun deui ka buruan. Angger teh sasaha sanggeus ngalepaskeun leungeunna tina sarigsik. Ngan daregdeg bae manehna ngejat kaluar ti kamar bari tuluy neleuyeng murupan tos hareup. Basa dituturkeun gagancangan bet srog teh horeng emma geus ngajanteng lebah di dinya. Boa geus ti tadi emma ngajantengna teh. Panonna tembong semut carindul. Cimata bae gugurilapan katojo ku cahya lampu ti tabeh buruan. Sajongjongan mah anteng bae neuteup ka kuring. Pangnyanakeun payung dipengker kanggo apa? Tuluyna teh semu dareuda. Basa diteuteub deui emma lir nu teu wasa ngabedahkeun deui cimata. Geus kitu mah ngan segruk wae emma muru korsi di rohangan tengah tuluy nyaluuh bari nginghak. Harita pisan deui adi kuring ceurikna bedah sapisan. Girimis mah duka iraha raatna